Tungguan Ir, capek euy. Lulus kan tadi awono ieu yang ana aduh gajian si bos mah mungkin tak jaat di mana. Nyaho si bos mah teu eling. Jam mana ih? Geus teh urang di di lah. Capek. Samangka euy. Kun bubarin yang ana euy. Yang kan deui ieu Tadi bosna ngomong kumaha kanya nih. Nyaho tadi mah nyebut nanda keterungkunan si bosna ka aing. Rungkunan naon dang aya rungkun awi aya tuh. Jambu juga nama. Si goblok. Jambu mau rungkunan, Bon. Bising aya di handapna Tohir Sama akar. atuh bising be jadi ieu. Menit Tan jeung si nyana bos teh. nu neangan teh non si jaat tawajat. Jaat. Tadi ngomongnya jaat lain. Neangan kan deui heula. Tuh juga budak tuh tuh. Sama budak curut, iseng-iseng wae lain. Untuk pura iseng ka RM teh teh. Oh. Tanyakeun bae. Panggil lah, tanyakan. Sing be apal Tanya, mah. nyahono. Oh. Ayo tuh, Bu. Anjing teh terbek buat adil jangan euy. Kelihatan le. Sok lah. Hei, budak. Wal tanggal wajat tuh. Wajat namanya neng, mau karek magi. Wajat naon? Kata tanggalan si bos aing. Bos saha? Itu bos aing. Lain wajat, jaat. Tangkal Oh, jaat. jaat tuh, lain wajat. Poho aing ngir. Tolol nya mah blek. Tangkal jaat. Apal? Dindi di plak jaat dindi. Ayah kayak kira, ada nyawa ku aing. Gua minum, Bu. Mbak. Ah, ya makan dia lah. Iya bener, aing di otak. Oke, nanti. Sherlock atuh dia di Sherlock. GPS atau GPS ya mah. Aing tuh boga HP. Malarat sama hirup Oh, teh. sih baru ke HP. Tuh. Tolong. Lagi dindi. Milu. Itu tuh di ditu, jahat mah. Itu tuh di jero di ditu. Oh, Itu mah juga yang komodo. yang komodo itu di jero, jahat mah. Bener ayaan. Oh, kira ikan. Sok nyana yuk. Atuh. Dindi. Itu tadi, handap itu tadi. Dia, kan. Diantap nih. Itu tadi dia tah. Tah, gerak. Dindi. Dia yo. Jangan. Apa nanya? Gini we. Tadi dia tah. Galas ya. Ya, datang karena jahat. Jangan goblok. Jahat. Kalian jangan ari. Itu jahat karena nanya. Wain wadalkeun sia. Punyuk sia wain wadalkeun. Lentok jahat. Goblok sia. Nah, sih nanya ke budak itu, Aduh. budak gua siseng kitu on. Pan aya budak teh biasana terang bohong le. Karena aing nanya ge. Kan di deui ieu. Dia nanya, Aduh. Sama mantuan teh bisa seret gitu aing ada kolak nyeri. Tekan di dieu neangan. tanyakan be kasih bos. Bosna Dindi tadi yo. Bosna Dindi tadi. Tadi mah di ditu nungguan manehna. Anja ada sandal aing kan di le. Tuh dihanap tuh cokot dah. Mana sok itu betul lah, Bu. Opo tiga truk aing apa beulit. Oke, kasih bos. Oke lah tuh. Dindi. Tuh di ditu penungguan. Oke, kasih bos lah. Kang tanyakan ke urang. Ini si bosnya ngamuk mah. Sablah malah, aing mah bising diwadakeun. Lu makan main sieun eh. Aku mangke lah. Oh. Bahaula bae. Halus, tenang. Kan anu ti bos, sapoe 15 juta jeung jarajan. Kira ya kene teu, Dak. Ya. Heeh. Lamun abis, bebe jadinya. Ya dah, teh. Halo. Ayo non, Pak. Kumaha di Tasik? Sarehat. Terus sarariting diwadalkeun ke raya ku bos ya. Ah, ya lagi. Sok terus kasing dipotong gaji ku bos. Pam. Kumaha di Tasik lancar? Eta anu proyekan nyambut jalan raya beres encan, Pak? Oh, atuh syukur, Pak. Nu penting mah sarehatnya. Tade, hati-hati hari rupna apa nya di Tasik, nu penting mah bisa dahar, Pak. Ulah yang nyandung nya, keur kieu mah keur usum hararese.
Geus alhamdulillah sarehat di lembur ge geus tenang perusahaan dia ipin dia keur mutus barudak teh dua anak buah si Tohir Codet jeung si Bule. Kitu teh ngilikeun plak jahat urang anu di Meksiko. Kan 40 hektar plat jahat nu urang, Pak. Loh. Bos kan. Sibuk bae urusan sangrai gadung sih bisnis di dianya. Aya kiripit gadung teh, Pak, di dia buka usaha anyar. Tuh. Nu penting lancar. Nya geus kitu bae nya. Ieu ngadagoan barudak ieu sugan timu plak jahatna sugan geus wayah panen. Waalaikumsalam, wassalamualaikum. Terus saya, yuk anak buah aing kandi ditedek baralik. Terus, ulah laki leutik saya sih di waradal kan buah aing. Wah, si bos saya bener-bener ngeunah mana ngeunah amat si bos. Aing juga si bos urutan gitu aduh. Sarekan moal. Aing masih diwadalkeun. Udah teh hasil tuh nyangan plak jahat nu aing. Bos. Bos, menang teh nya hasil. alhamdulillah bos. Yo kadi ge. Urung ngonahnya tadi urutan kutilo. Ade budak diwadalkeun. KHD sok tara dibayar, KHD. Siapa ge pan gerji gede ti aing sia teh. Gawe kan tara caramplang sia mah. Kada aing nanya siap benang teu bada. Goblok siksa-pisan ku aing nya. Bebeungeutana si goblokatan. Kalah mamainan Smackdown cenanya nih. Nanti kada hareup dijaga aing. Diuk boleh sia. Her. Bos, salah bos. Yang di jotos pisan. Bos. Urang teh tadi geus ka Brunei, geus ka Aceh, geus ka itu Portugis. Plak jahat teh Bos. Aisyah yang anak andi deh. Bos tadi urang neangan ka Brunei Darussalam ge. Darussalam. Salam sere sia mah Tohir tah udud sia tah. Boleh mah udud. Dina ge. Keneh. Teu beuki bos nu kieu mah. Yo, mali 2 bungkus bea ku manehna, Bos. Punyane, paling sinaha. Oh, dileleukeun bege lah punyane langsung gitu. Saha? Tadi di ditu lah. Barang cungur sia dengekeun bener-bener aing ngarek nanya. Yo, aing ngagaji sia teh. Lain 1.000 2.000, sia teh saurangna bayak 15 juta sapoe digaji. Pamajikan, Bos. Aisyah pamajikan teh pamajikan sia saha? Teu boga. Goblok. Ini tegas ya. Aing getong ngalawan ka aing karena dising-seringan sia teh tacan digaplok waing. Udah. Anjing Bos. Geningan apa sih gak es krim aduh. Nanti ini sia. Juga udah badak kieu asin. Ngemat tuh bubur rasaan Tohir. Hakan pan sia teh baru kieu ongko hakan. Si masuk aja bae bos. Kumaha caritana tadi? Wah, Tadi sepanjang jalan teh urang manggih 2 curut bos, besok iseng. Tadi nama pan suka tek bener ngameja teh. Si Tohir kalau nanyakeun ka si eta. Pan aya budak mah biasana sok jalujur bos. sia budaknya dijual-jual heula ieu mun budak kararya jalujur ari sisi 2 curut mah apal sorangan majaka ge nepi ka babak-babak. Lu aing kalau disuntrungkeun duaan bos. Sia mah. Dedek di udag teu beunang. Lompatna juga puyuh gonggong. Lain ku masalah 2 curut, ieu plak jahat nu aing timu teu geus kumaha waya panen teu. Yang geus rundana di indi Bos. 2 menit nih yang anak. Nyanetan tadi sama memang kata ku aing teh ditransfer 2 M ewa duit teh. Ku aing titah neangan ka Meksiko nah hanya naik kalah ka Brunei Darussalam nu naon. Tadi nu wae mah pake meuli bubur kacang bos, lapar we. Cilok. Aisyah meuli bubur kacang jeung cilok lah sugan di Palestina teh Israel jauh-jauh teh nepi ka 2 miliar kitu cilok bae ge. Kamayana di Sindang deketnya nih aya bakso ikan cilok. Aduh, Kita geus kapanggih we. Bos. pemborosan pisan saria mah geuning. Tadi meuli rokok sasoptar, ku beak ku si Tohir aing sabatang doang, Bos. Masyarakat Tohir. Tuh bos, iya nu loba mah janji digayeman jeung bako jeung busana beak. Punyane. Ini mah nyeuneukeun be aing le. Geus ganeng bule tadi teh aing teh hawa teh aturan tiis keur cedeung kieu geuning pak hasos-hasosana teh yang waduk sia geuning kan dikandi. Tadi sih kepas neangan jate ya. Kacocol ku janda Bos tadi di jalan. Geus tercamplang ieu. Tanya nege bolong tah sia lah. Geuning. Aisyah geuning kalau sampai kadol kitu seletingna Tohir. Tadi bos, 2 curut gara-gara na disuksrukeun. Geus kisukanya nih mumpung aya kene korsel di ancaran bule jadi si Tohir meuli kan itu. Korsel le.
Naik ayunan. Tapi aing isukan hayang nyaho aing mah. Anu pelak jaat ku aing teh dikontrol gagal. Isukan mah siapa ngleangankeun aing pelak jambu air anu aya di Kamerun. Di situ di orang negro ngleangankeun. Bisa moal kira-kira sanggup. Kamerun ulah ka Kamerun atuh bos. Kan dia tuh siana. Ih, masalahna sing pahili awak kurang bisi deui ka Kamerun mah. Tapi dah heuh si le. Si bule mah mending bodas, mal pahili nya urang pahili bos kena ulah ka Kamerun lah. Kitu mah heuh. Bisa disangkakeun orang ditu ke si Tohir mah le. Mungkin tuh bisa balik. Bisa tuh anu di Kamerun mah ulah Nita batur beta mah bos. ilikan bae tuh usaha sama pandan di nu aing. Di Di mana? Tasik sakain saya silaturahmi ke babe aing tuh bos besar. Baik le. Mata. Terserahnya nih le. Jam berapa bos? Dia mah kumanya raneh, nu penting mah ku aing geus diturun dana, ajang ongkos jeung biaya administrasinya nya ka ditu. Cenah ka korsel heula urang teh. Wis, urang sedih lah bos, tak korsel. Oh. Yuk, ki jeung di perjalanan kumaha asup angin copong kieu Ya mah. pasti kongko bos, mabok sing mabok. Dia mah ada nu rapisan le. Ari ka Kamerun jeung ka Brunei anu jauh teu mabok sia mah. Ka Tasikmalaya be nu deukeut naik kuda, kota mabok sia mah. Asena heueuh bos, asena. Mana emang naik mobil L300 be bos hari itu na. Naik mobil Sprint ka ditu. Kan di tukangna mawa kipas angin, itu ku AC bos ngeuna di dia mah. Alami. Aing usaha ditu di dieu, nyarane gaji ku aing gede. Naik L300 bari jeung mawa kipas angin, saya dipasing pajarkeun buroknya nih. Ya kan mirip purok bos. Yo tingali tah. Maknya. Guys, ayeuna mah isukan mah ka Korsel terus ka Tasik, laporan ke bos besar ke bapak aing. Siap bos, siap. Simut gadung asup di kana sungut. Tapi Dak. kipas angin geus meuli bos. Geus gampang kipas angin mah aing nyokot ke di toko mebel ngaya. Pasti kade poho bos. Tahu bener. Geus sia mah ulah ku plastik resek kayak kueng, ku karung raskin, bulog teh kayak kueng berena le. Dah kesana mah nyukuh heula, bos jeung abang-abangannya nih rek neangan tangkal kalapa. Hayang nginum dahaga bosna. Teu heula wijug, teu heula. Oke, tenang ya, gajinya kan ditransfer ku bosnya. Lamun duit jajan beak bebeja ka bos. Tuh baru dah sedek kitu bege sia teh ku aing dititah ngurutan bege 15 juta sapoe. Nya nih pan, sapoeuna ku aing 2M. Guat panggal keneng kalapa. Yang minum. Itu kana beungeut anjir. Udang, beuna aya lila-lilanya nih. Ya, bos. Siap, bos. Bos, honor ada jangkung deui yo. Ini sakit ge tamtu naik bisa sia mah. Ini mah ke bae. Ini mah ke bae ka dia. Ini acakeun le. Oh nu leuwih gede bos. Gede mah teh beuteung sia. Ieu mah. Nya mah bisa le naik tangkal kelapa. Ya Allah. Coba lah. Sia. Naik ka dia beuge Ka dia geus. rek murah sia mah. Asabu le, Bos, bismillah. bener mana aing ke tadi. Bos, teu nyampe-nyampe gini bos. Bos ieu teu nyampe-nyampe bos. Sia mah tuh udah bulek, we teh ditah ngala kalapa, lain dititah marawanan tangkal kalapa. Sia mah tadi entot kitu geuning tangkal kalapa teh. Oh, udah ngonah bos. Coba kamu udah rasaan tangkal kalapa bagi digasuk-gasuk geus turun buat sia mah campel ke tangkal kalapa kalakareuneuh sia mah. Turun. Oh, bos dah. Oh, sopong sama tangkal kelapa. Hir, nya turun tangan hir. Nya na cuci bola di dia, nyuk jeung aing. Lah, sia mah. Sabra aja bos. 3 pokona mah. 3 2 bos. 3 bule, sugan sia teh moal ngalagleg pan urang 3-an sia mah. Oh, nya bener bos. Duduk di sana dia. Kebenar Her. Siapa? Di budak lila amat kata kakak pas. Oh, sa panel kieu lila-lila amat 2 jam aya meureun bos. Oh. Ini sebenarnya mah bisa, hayang nginum mah tinggal nempel helikopter ge ka dieu nganteran cai bisa, galon dipura-purakeun ti luhur. Tapi apa ieu teh? Nah, oh si tol lila-lila naman. Jika nama kayak marang dah bos. Si Arisya teu berpikiran. Emang di luhur tangka apa imah rangda emang terangda. Bising be pas sabelah. Rangdana Tarsan teh naonnya nih? Sing ningali nu erang-erang. Herang-herang boolnya nih nongtot herang. Bos, tiru biji kan bos. Heeh. Geubat teh nginum teh tadi. Le, hitungan le. Bising muragna sabari hiji teh kunyit. Siap, bos. Dicepatna ngait. Siap. Ah, hiji yeuh. Hiji bos. 2 teh le. 2. 3 bos. Luh, alhamdulillah teh aing hayang nginum le. Oh, Ji, ini 4 kalinya. Heeh. Ji, berita tilu kena 4 sih budak. Tohir. Halo bos.
Aduh bos, keopat kali mau urang nih bos. Aing sia sugan aing teh tidur. Gini keopat nawa kan suara keopat teh berarti nih. Urut gue bawa kadar male. Aduh, spesialis. Bolu kayaknya diurut. Bos haram jadah siap mulai edan. Tadi sebut nama Tohir nama akar. atuh bising be jadi ieu Menit tan jeung si nyana bos teh. nu neangan teh non si jahat tawajat Jaat. jahat Tadi ngomongnya jaat leng. GPS Buka HP goblok. Malarat siapa? Yo gawe tuh. bro telepon deh halo ya dah teh halo emang udah Buka aing. Diuk boleh sia. Ter. Lain 1.000 2.000 sia teh saurangna bayak 15 juta sapoe ku aing digaji. ku pamajikan bos Eta teh digaplok ku aing. Hordang. Asin bos. Heuh letak be. mana bos Ngomong ngeunana ya.